Dihareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa, harta ulah dibawa, predikat ulah dibawa, ngaran ulah dibawa. Hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi 'abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli. Tuturkan ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol meureun cak Gusti. Iya abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh ngan nipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti. Dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah. Samaruk teh jadi lanat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran. Ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karminahi ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun bae sia saya ini adalah jenderal kesebelasan. Masa jenderal kesebelasan ulah dibawa